asa cangcaya kasih somad bisa digawe. Itu mana yang nanya? Hayang ngilu gawe segala, datu biasa gawe. Tapi kendalah daya si Suprimus kan dayak ngajak. Tapi yakin lah, kasih Suprima bisa ngaping si Somad. Nah, ini ayat tak kebenaran. Ri, kernaon? Biasa Pak, aduh, bentar ya. Kayaknya saya tulikan atuh. Ya, atas. Iya, Pri. Ya Pak, ayo naon gitu Pak. Tuh akhirnya naon, yuk mah, iya, rek nawaran job, iya, Kak Supri. Job naonnya Pak ya? Biasalah, kuli-kuli gitu, di proyek perumahan, iya, Lebak Kinasi. Oh, di dinya. Didinya proyek anyar teh. Oh, di proyek Lebak Kinasi. Ya, Ya ayo atuh, ari aya mah pada malanana kersabi. ya, syukur atuh ari daek mah. Ngan eta ditip pangijing si Somad, coba hayang milu cenah. Oh, Milu gawe. oh nya atuh, siap. Mungkin dia we diaping lah. Dan apa serangan si Somad mah jarang gawe kikituan. Oh, siap Pak. Ya syukur lah. Nah, gitu we nya. Atur nuhun Pak. Isuk-isuk tapi ka ditu nya. Siap, siap, siap. Ka ditunggu di ditu. Jam 7 atau jam 8 Pak? Ya, jam 7 kudu geus aya di ditu jam 7 Siap. teh nya. Siap Pak. Atur nuhun pisan Ya, Pak. sami-saminya. Ya. Alhamdulillah, ayeuna boga pagawean. Beureun ci Neng teh atoh aya boga pagawean mah. Jeung itu mah ngoroco wae. Ayeuna mah sugan we. Nek pileukeunnan ah. Si Akang euy. Si Akang. Yakin lah proyek ayeuna mah Lebak Kinasi pasti lancar. Gimana ari Akang? Aya apa si Supri? Tes naon ari Akang di si Supri? Tas nawaran gawe. Gawe. Emang si Supri rek bisa gawe?